Bi, kernaon deh? Pengaluruan daki ya. Oh, ade atuh. Eta luntur hideungna. Kayak walungan jadi hideung caina. Ya. Lain Bi, orang teh bieu teh meuli talus nih. Ti wajuhim. Engke ku bibi pangnyepankeun nya. Ngeunah jigana euy ke peuting jeung barudak gadang dar sepan talus. Nya tukar nita pamajikan WA, percuma bu pamajikan. Eta oge. Ngan menang pamajikan teh euy sok arapeuh. Kana ti korot retem geuningan. Ai menang bibi mah sok pulen geuningan eueuh atelna ge. Nu aya trikna bejakeun gerak pamajikan A. Kumaha deh? Tadi kumbah heula taleusna, geus kumbah meme disepan, digaroan heula tut hiji, dijamin moal gatel, enak pokona mah. Aslina Bi? Asli. Hiji-hiji digaroan eta taleusna. Nya. Heueuh di. Oh atuh. Kajen lah di wadulan ya punya hoye. Oke ini tak pemajikan atau titah kitu titah kos bibinya. Heeh sok. Ieu nanya. Tong lilat teuing dicai. Saya kunti. Ieu. Amang masa can pernah ningali ajai berjamaah salat di masjid. Cek saha mang aja kamari berjamaah. Berjamaah kumaha pan amange salat di masjid kamari. Amang keluar teh ajai teh karek asupan berjamaah jeung sahabat terus bubar. Pan aja teh teh mang rek salatnya sorangan. Tah sama meh salat teh kala nempak reungit heula. Nya aja jadi makmum reungit eta. Henteu kitu konsepna si teh sarojai. Ya, henteu kabeh-kabeh anu ditepak eta jadi imam. Henteu, teu kitu. Mesantren di mana sih ieu anjir? Ampun teuing. Udah kelemer. Lain Jul. Sanggeus lila aing teh ngadahar nasi goreng euy. Atuh meuli. Biasa teh goblok duit anjir. Kok penting atuh. Milu yuk. Meni Yang nasi goreng, pancen hayang nasi goreng nu beh mana di kotana? oh di mana we asal di kota atuh. Hayu Nah, kok nasi mangkat. goreng di kota mah. Mangkat kok mangkat. Penting. Gua duit di mana? Ulah mikirkeun masalah duit lah. Nu penting mah hayu weng kok. Aslina Jo. Asli. Ngan omat. Engko pas beres. Mun orang lompat, dirinya milu lompat sing tarik pokokna mah. Anjing. Meureun maling sih teh nu kitu mah. Kumaha mah digorokeun waling eta anjir ku tukang nasi gorengna. Hah? Ya pokoknya masing tarik we meureun moal katewak. Yeuna katewakna meureun nya keur apes. Teu katewak meureun keur untung. Banget sia urung. Karena Rudi teuing anjing. Dia nasi goreng aing di imah. Parah anjing si ieu. Brad, dipikir-pikir ku orang hirup di lembur Brad. Kieu jeung kieu we monoton Brad euy kudu kumaha urang Brad euy. Ada kumaha atuh. Hirup di lembur mah kieu jeung kieu. Bisnis kana naon atuh. Kumaha Brad lamun transmigrasi itu lah. Terus migrasi ke mana itu? Ka Afrika. Nih, gitu elem-elem ieu. Mani deket teh anjir ke Afrika ieu. Ya, pan urang teh di dieu teh kabisa teh ngan saukur nyawah jeung ngebot. Terus ayeuna urang ke Afrika, nyaho teh Afrika di dinya. Afrika teh padang pasir anjir, padang pasir tandus hese cai. Arek nyayan sawah kumaha di dinya sok lieur. Nah ari di dinya. Lain kajak nyawa urang mah Brad lain. Atuh nyawa kene mah engger sih di lemur aya di dinya kumaha sih? Terus rek naon urang ke Afrika? Malah kulit maung. Nih. Caprak ya aki-aki. Mulai ya. Di dia ge urang teh moro bagong teh. Masih kedah dibantuan ku anjing. Lamun pas sogrog jeung bagong rarangkogan keneh. Ayeuna urang ke Afrika arek moro mau. Moal ebah. Ngadon modar situ teh. Ya teh. Astagfirullah hadis pijan ku teh. Ya.
Nya atuh, ari teu apa teknik jeung pengalaman mah. Nyawa taruhana Brad. Makana ieu tinggal di kolot. Urang mas pengalaman Brad. Pengalaman naon anjir? Ngakulit mau. Jangan marane. Sok cing aing hayang nyaho teknikna jeung kumaha. Ya teknikeun Brad. Teknikeun nya mun kolot ngomong. Pan di Afrika teh panas yeuh. Tah engke teh mau teh bakal istirahat tengah poe teh Brad. Istirahatna teh dina hanapeun tangkal kainu baradag. Harees Brad. Tah di dinya keur mau hees saatna beraksi Brad. Terus kumaha? Tah, urang lempang duaan lalaunan Brad ka si laut. Lain kurang naon Brad, nyawa taruhanana Brad. Isi harudang. Tah di dinya bagian buntutna tewak kuringnya buntutna. Nying. Nya cek aing ge nya terus gagi celak deui wae ya aki-aki. Ngomong we rek marabkeun aing ka maung gitu. Si teh pan eta teh maung keur molor atuh. Terus ku urang dicabak buntutna nya. Beak aing diopi ku maung atuh si teh. Nah ini dinya. Yeuh. Denge ke makanan mun kot ngomong denge. Ulah mikiran hulu Brad. Kapan aya urang? Yeuh. Dinya memikiran buntut we. Dipaku eta buntut teh kana tangkal. Anu badag tadi lalaunan batu si udag. Kurang harupna tarangna disebit ku silet saeutik. Sakieu meureun, uputnya aya liangan we. Engke dibayahkeun kuduan. Waya. Abareng tah mau awakna. Engke kulitna ngalumuk. Kulitna teh tah ieu teh Brad. Ilmu nenek moyang turun temurun Brad. Disebutnya ramah lingkungan. Kemudian teh mah arani ku pote. Ramah lingkungan kumaha si teh? Ya, mau anu tadi lompat, teuing ka mana lompat nama? Tah, engke teh 2 bulan kemudian teh Brad bakal kulitan deui. Makana moal kakurangan Brad kulit mah. Nah, anu harani bejaan teh. Caprak anjing. Ya. Aing tadi barang ngomong. Lamun arek ngarujak bangkuang si teh. Montok ngarujak gadung goblok. Tah guys nya bisi aya nu can apal weureu gadung tah jiga kieu. Nya bebeungeutana teh jiga kieu tah. Perhatikeun ya. Jiga kieu. Nya cek aing mah nu kudu disebut mah ieu nya guys nya. Mang, cenah ari bulan puasa jurigna di taralian. Nya bulan puasa mah pan bulan suci. Jadi jurig-jurig teh ditaralian cenah jai. Kayak dilepaskeun deui geus lebaran. Lah wadul, ning ajai kamarian po jurig Mang. Di meni Di warteg. jurig naon di warteg? Duka Mang, da pokona ngaralayang. Teu napak. Nu kitu mah jurig bungkeulekan. Sia teh siga jual paling oge anjir keur godin. Mantap sia. Terus mana naon ke warteg? Godinnya kehead. Henteu. Bebel.